Emang bener Pri, non anu diomongkan kuku mitoha maneh? Emang mana percaya mah? Emang maneh teu percaya Pri? Berarti benernya. Berkokok ya mah. Mat, ngopi. Ayo sok. Nah kopina hiji Pri. Ye, sok ngeuna ngopi duaan mah sok steng-steng mah sok ngeuna joinan. Heuh nya. Yo, atuh. Asana ya? Sok, saan. Gimana ya? Mantap. Mantap. Pri. Nah, nah sana apa gawean ayeuna? justru tak pusing aing nangan pegawaian hese, aing mah pegawaian teh. Jadi awewe we aya nang babari gawe teh, lalaki mah hese. Ngalamar ka tuh dia ge, boro-boro. Lu pakai duit ngelamarna ayeuna mah. Bener. Gawe ayeuna neangan duit nya. Terus dipancing di ku duit. Cuman ayeuna mah. Ai mitoha ngarawe cowok meureun. Uyang aing gitu. Aing teh digawe, mitoha noroweco. Tapi dibere jatah kan gua majikan. Kela jatah naon heula itu. Nya itu jatah jangan ngarokok. Jeung bujang aing. Kadang sok naon we urang mah gawe mah aya nu nitah misalkan macul di sawah, kadang sok daek. Eta ge da ari aya ari eueuh mah da. Dia curug, nyatan curug aing. Ai usung harodo. Nya kebul, nya panas. Ya orang ya mau ada hari ya jangan lilis lumayan oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek sehat aja. Agus, alhamdulillah. Di mana? Sengaja we dia maka dia cek. Oh, syukur atuh. Mohon bade iya ya. Namanya? Cacanakan sekedik kanggo neng lilis. Oh lo, mending repotkeun. Cak kitu mah teu aya nanaonna kang abi mah. Lumayan we kanggo wengi nih sok hoyong barang tuang neng lilis. Ya bener atuh. Sekaliannya mau beda hoyong atuh.